Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katuntun Jawa ngalakonan lumaku tua tanah sanjaya kalung di banda nulinung para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Salalaur pemirsa para mancower wargi tepas Sunda di mana bae ayana. Salaur. Wilujeng patepang dang deui sareng Aki di acara dongeng sahurnya. Aduh pemirsa ngarencangan salaur ya. Kajanarikeun nya. Mugi-mugi we atuh saurna lancar nya nyarengan ibu-ibu sareng rumaja putri anu popolah anu marasak ngahanet-hanetkeun rencang sangu kangge sasayogian saur dinten ieu nya. Pemirsa ulang ngerejedein raskeun hancan Katunda nyaeta lalakon Tapak Siluman hanincak bagian ke-22. Kumaha drasani lalakon orang Bandungan saserangan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nemean manco, anu nemean pisan ngadangukeun, ulah asa-asanya mangga di-subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiaki raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana kaum dangu nu parantos subscribe, like, komen, ugi nge-share dongeng-dongeng Aki. Atur nuhun pisan urang keur dongengna mugi-mugi wae sadayana pamirsa di mana bae ayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sareng batinna ku Allah taala, dijembarkeun manana nya, digampilkeun rezekina, dilancarkan segala rupi urusanna oge ibadah saumna sarta tebih tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nyarengan nu salaur urang keur ieu dongengna pamirsa parah samakna sor aya naon ieu teh aya batagor pemirsa waya kieu batagor sareng aya kolak cau mangga kaparayun sadayana prung Dipunclut pasir anu rada lega jeung rata katempo ku Sanjaya jeung heulang samudra. Aya 15 urang keur ngariung tempat kosong anu dipake tempat pikeun tarung. Harita salah saurang murid Warok Surobangsat ti paguron Macan Iblis keur adu hareupan jeung saurang jalma anu make papakean hideung bari jeung rubak rabek sararwek. Sakujur awakna pinuh ku leutak garing kasubukna nu panjang satonggong oge nyampur jeung leutak. Beungeut jalma eta katampo tiis pikasieun panonna leutik mancarkeun katelengesan. Gadona panjang ka hareup cadok, kumisna ipis tapi panjang ngaleuwihan ti gadona. Heulang, saha jalma nu kukuna paranjang eta? Tanya Sanjaya ka heulang samudra. Lamun teu salah manehna teh nu ngaranna Tapak Siluman. Kilurah penawu teh can lila pernah nampo manehna sarta nyaritakeun ciri-ciri naka kuring walon heulang samudra.
Oh, Sanjaya unggut-unggutan, perhatian anak beki musir kanu keur tarung. Tuluy saha tah jalma anu make papakean beureum sata sirahna teh make ikat lawon batik biru eta, tanya Sanjaya deui. Tah lamun eta mah Warok Surobangsat katua paguron macan iblis. Sanjaya unggut-unggutan deui panonna neuteub ka jalma anu pangawakanna jangkung badag si Mardada. Kumisna ngajepat kandal kacida, sukuna make geulang tina emas sedengkeun ceuli kencana make giwang akar bahar. Dina cangkengna katempo meulit hiji pecut. Warok Surobangsat katempo gagah pikasabereun pikeun lawan. Sawaktu anak buahna nu maju ngalawan tapak siluman eta aya dina kaayaan kadeseh ku serangan lawan, Warok Surobangsat gancang ngudar pecutna. Pecutna eta dihembatkeun kana beuheung muridna sorangan hiuk ceter bret. Alah! Eta jalma ngajengkeng bari beuheungna soeh tuluy rubuh. Teu usik deui da nyawana langsung ngalayang. Daripada murid kaula jadi korban anjeun, leuwih hade ge manehna dipaehan ku kaula sorangan. Ceuk Warok Surobangsat bari sorana agem haneruan. Kebogadung, maju anjeun, parentah Warok Surobangsat. Sanjaya rada ngagebeg ningali kamunculan seorang lalaki make baju hideung di calana beureum sabab manehna wawuh ka eta beungeut sangar teh anu tayalian Kebogadung. Oh geuning, Kebogadung teh muridna Warok Surobangsat. Pantesan manehna nafsu pisan hayang nyulik menik harita gerendeng Sanjaya. Sanyaho kuring mah biasana saha bae ge nu dibere tugas ku Ki Warok Surobangsat lamun gagal teh biasana hukumanna dipaehan, tapi kunaon jalma nu ngaranna Kebogadung eta teu dipaehan nya walon heulang samudra. Meureun Warok Surobangsatna masih hayang ngamangpaatkeun tanagana Kebogadung, jadi manehna teu dipaehan. Tapi sigana lamun ayeuna manehna gagal ngalawan tapak siluman, nasibna bakal sarua jeung baturna nu bieu. Nya urang saksian wae Sanjaya kumaha brehna ieu tarung teh. Kebogadung harita ngaluarkeun jurus andalanna anu katelah Tajongan Kebo Birahi. Dina tajonganna anu ngaruntuh sababaraha kali kaluar sinar hejo. Ting belesat kawas piring anu muih tuluy ting belesat ke arah tapak siluman. Hiu wut slap. Tapak siluman ngadak wes ngiles. Tapi tapak sukuna masih katempo dina taneuh. Tapak sukuna beuki ngalobaan ngurilingan ka Kebogadung. Manehna ngurilingan anjeun Kebogadung. Gorowok salah seorang muridna Warok Surobangsat. Kebogadung gancang nyambut bedaugna. Tuluy manehna nyabetkeun bedaugna nguriling. Hiu sewuk hiu. Ulin bedaugna Kebogadung gancang pisan nimulkeun sorangan hiung anu matak paur. Tapi teu hiji ge sabetan bedaugna keuna kana sasaran. Kebogadung kawas anu ngadekan angin teu puguh ngagunakeun bedaugna. Harita ngadadak tapak siluman nembongan deui celeg jirimna muncul dadakan yen Kebogadung ngarenyag reuwas. Dina kaayaan kereuwas eta ngadadak Kebogadung teh dihancak ku sinar beureum kawas bola seuneu. Pus, sinar beureum kawas bola seuneu eta kaluar tina dampaleunna tapak siluman. Gerakan sinar beureum teh gancang kacida. Pamohalan bisa disingkahan atawa ditakis ku Kebogadung.
Bros, sinar berem teh ngahantem dadana ke Bogadung, tembus to bros tepi ka tukang. Tuluy sinar berem ngahantem deui baturna ke Bogadung anu aya di tukang. Di satukangan eta jalma aya deui saurang muridna Warok Surobangsat anu kakenaan ku eta sinar berem. Bros. Sakali keprak tilu nyawa ngalayang. Awakna tilu murid Warok Surobangsat kawas anu ngaleungit. Nu nyesangan ukur jerwanana kawas bejit jantung paru jeung nu sajena sarta sirahna anu masih katempo wutu. Ningali tilu urang rubuh sakaligus dina kaayaan anu pik kawatireun. Murid-murid Ki Warok jadi regang sarta leeh kawanina. Sedangkeun Warok Surobangsatna katempo kakerot amek panonna molotot mencrong ka tapak siluman. Nyaksian eta kajadian heulang samudra katempo ngahulang hareugeun. Meh bae manehna labuh sawaktu tonggongna ditepak ku Sanjaya. Eta anu kasebut ilmu bajang rampak teh tanya Sanjaya. Nah harewos bojong kituna teh. Asa nama bieu teh bener tapak siluman memang ngagunakeun jurus bajang rampak. Nah kuring pernah ngadenge ciri-ciri korban ilmu bajang rampak anu ukurnya sakeun sirah jeung jeroan awak. Walon heulang samudra. Kunaon anjeun jadi pias kitu heulang? Nah anjeun teh sieun atawa acan mumuluk ieu teh. Cek Sanjaya ngaledek kituna teh meureun ka heulang samudra anu katempo pias. Heulang samudra ukur keom ngarasa era. Kuring teh ngabayangkeun lamun kuring ditarajang ku jurus bajang rampak, asana kuring moal bisa nakis atawa nyingkahan eta jurus. Anjeun empo bieu sakumaha kilatna eta sinar beureum Sanjaya. Lamun kitukeun kuring bae anu nyang hareupan manehna. Anjeun mah lalajo bae di dieu, tapi lamun kuring tepi ka eleh. Wayahna tepikeun salam sono kuring ka calon pamajikan kuring sariningrum nu aya di pulau kasono. Oge tepikeun ka menik titip salam gitu kuring pikeun Dewi Jempling sarta Dewi Kajora lanceukna menik. Pamohalan kuring bisa nepikeun salam anjeun ka maranehna, ceuk heulang samudra. Nah, kusabab lamun anjeun tepi ka tiwas ku tapak siluman, kuring ge cadu pikeun mulang bari mawa nyawa. Kuring kudu ngalawan manehna sanajan kena kuring ge bakal tiwas kawas anjeun. Ngan bae leuwih hade ge urang teh teu perlu ngalawan manehna Sanjaya. Manehna teh lain tandingan urang, ingat urang teh can baroga pamajikan. Can pernah ngarasakeun nikmatna dikerok ku pamajikan sewaktu urang keur asup angin atawa muriang. Beungeus-beungeus ulah ngacapluk ka mana mendi, ceuk Sanjaya bari mesem. Urang saksian bae heula tuh katempo Warok Surobangsat maju pikeun yang hareupan tapak siluman. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee Sadang Lajada. Kangge para wargi sadayana kaum dangu tepas Sunda di mana bae ayana nu mikaresep atanapi tos biasa balanja online di Shopee atanapi Lajada, mangga balanjana tiasa ngelangkungan barang atanapi produk nu dipajang di dongeng Aki. Kantun klik wae salah sawios produkna pamirsa, diklik eta sanes hartosna langsung agaleuh, tapi eta mah engke saparantosna diklik teh bakal langsung lebet ke aplikasi Shopee-na atanapi Lajada. Tos lebet mah pamirsa kantun milihan barang naon anu bade digaleuh atanapi anu diperjogikeun ku pamirsa nya. Akin teu ngawajibkeun produk nu dipajang di peser, kajabi ya memang balai meser nya. Eta mah ukur cukang lantaran kanggo meuntas ke aplikasi. Ku barang galeuhna sareng balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan nu parantos kersa balanja
oge anu tetap ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Urang keur deui dongengna prung. Warok Surobangsat maju bari ngulinkeun pecutna, manehna sempat nuding lempeng ka tapak siluman bari jeung hohoak. Tapak siluman, kaula apal anjeun boga ilmu unggulan anu katelah Bajang Rampak. Tapi anjeun ulang ngareken kaula bakal bisa dirubuhkeun cara murid-murid kaula. Ilmu Bajang Rampak anjeun moal bakal bisa nembus awak kaula sabab kaula geus ngadahar utek budak leutik. Kaula apa anjeun keur hohoak hungkul Surobangsat. Kaula yakin anjeun can ngadahar utek budak leutik. Ayeuna geus wancina nyawa anjeun bikin dicabut ku kaula. Kajawa anjeun daek taluk sumomah ka kaula sadengaku lamun kaula tokoh paling sakti anu boga hak jadi pangawasa dunia pasilatan. Tembal tapak siluman. Cuy, Warok Surobangsat nyeduhan banget tapak siluman. Tangtu bae hal eta nyen tapak siluman jadi murka. Panghina eta bener-bener ngaduruk amarahna tapak siluman. Manehna geus teu bisa nyabaran deui. Sawaktu Warok Surobangsat ngaumbatkeun pecutna, tungtung pecut langsung ditewak ku tapak siluman wutep guriwal ret. Pecut dicekal page bari debetot tepi ka hese pikeun ditarik deui ku nu bogana. Teuy leungeun ka tuhu tapak siluman nu kukuna paranjang harideung teh ngabuka sarta didorongkeun ka arah Warok Surobangsat. Belesat sinar beureum kawas bola seuneu ngablesat gancang pisan sarta langsung nembus beteungna Warok Surobangsat. Wus plus bros. Saterusna eta sinar teh nembus deui awakna tilu urang murid paguruan macan iblis anu nangtung sajajar jeung guruna. Ukur ku sakeprakan, Warok Surobangsat sarta tilu urang muridna anu sejen tiwas dina kaayaan mayitna ukurnya sasirah jeung jeroan hungkul. Nempo guruna tiwas, para murid beak kawanina leeh kabeh maranehna birat lalumpatan. Pikeun nyalametkeun dirina sewang-sewangan sangkan terjadi korban kaganasan ilmu Bajang Rampak. Tapi sigana amarahna tapak siluman masih ngagugudug, manehna ngalepas deui jurus Bajang Rampak ke arah murid-murid paguruan macan iblis. Wut slap plus murid-murid paguruan macan iblis anu salameting jerit nyaksian baturna rarubuh bari tanpa raga. Aya kana 4 urang anu masih salamet tuluy ting beretak lalumpatan. Baheula-heula. Tapi tapak siluman ngalepas deui jurus Bajang Rampakna. Keur kitu kolebat, wes hiji bayangan bodas ngolebat gancang. Bayangan bodas eta taya lian jawara perang dewa. Anu ninggalkeun tempatnya munina bari teu bebeja heula ka heulang samudra. Heulang samudra ukur olohok sawaktu nempo Sanjaya geus aya di satukangeun tapak siluman. Ulah ngumbar murka anjeun ka maranehna tapak siluman. Cek Sanjaya. Nyieun tapak siluman gancang malik ka arah Sanjaya. Panonna nu leutik neuteuk seukeut ka Sanjaya. Buukna nu panjang teh teu bisa ririaban sakitu angin niup rada tarik sabab buukna berat ku leutak anu geus garing. Manehna ngagerem bari ngalengkah laun ngadeukeutan ka Sanjaya. Saha anjeun teh jajaka gebleg? Sasarah kojor, tanya tapak siluman. Kuring Sanjaya galunggung, anu katelah jawara pedang dewa, muridna yang soratan parupa. Adengi kitu tapak siluman katepok ngagebeg tuluy ngagerem. Kau beneran pisan, orai nyamperkeun ka pandeungeul.
Kaula memang keneneangan si Sora tanpa rupa, pikeun dibinasa. Kaweh murid lagi bakal dipadaran ke kaula sangkana wali jawara nu leuwih sakti ti kaula. Lamun kitu, kuring pilawanan anjeun tapak siluman. Ceuk Sanjaya leberku wawanen. Anak cicurut sia. Budak kamari sore geus ngagaya di hareupeun kaula, rasakeun. Hiya! Hari tetapak siluman ngahumbatkeun Cakarna anu kukuna rangwas paranjang beri sareukeut kana beungeutna jawara pedang dewa. Sanjaya gancang mundur salengkah bari narik sirahna ka tukang atuh wut plos babadan Cakar tapak siluman pos. Tapi leungeun kencana nyusul tepus nyodok kana hulu angeunna jawara pedang dewa. Sanjaya mundur deui salengkah bari beteungna dirempotkeun tapi leungeun musuh teh kawas anu manjangan. Terus bae maju nuturkeun gerakan awakna Sanjaya. Kapak sageus kitu Mas Sanjaya ngangkat leungeunna pikeun nakis panarajang nu jadi lawan. Hiuk tuk. Dua pigelang leungeun diadu sorana matak linu kadengena. Sanjaya ngajerek-jek mundur. Pigelangna katempo beureum bari jeung lecet. Karasana pigelang musuh teh teasna alabatan besi. Tapak siluman oge katempo ngerepeng, beungeutna katempo reuwas. Manehna teu nyangka lamun leungeun musuhna anu budak ngora eta. Nyatana geuningan teuas kawas patok wajah. Kolebat tina gerakan anu kilat pisan tapak siluman ngolebat kagigiran Sanjaya. Pikeun jalma sejen mah gerakan tapak siluman teh teu katitenan. Heulang samudra ge anu nitenan nu keur tarung nyangka tapak siluman teh ngaleungit kitu bae bakatku gancangna gerakan tapak siluman. Tapi pikeun jawara pedang dewa anu boga gerak siluman, kolebatan tapak siluman teh masih bisa katitenan jelas. Sawaktu tibelah kenca tapak siluman ngahumbatkeun leungeunna pikeun ngepruk sirahna. Sanjaya rikat nyusup ka belah katueun tapak siluman. Bareng jeung poosna keprukan leungeun lawan. Tenggeulan Karang Sewu anu didiuskeun ku Sanjaya ngegeduk ngahancap pisan kana dadana tapak siluman. Hiu, beledag. Srod dayagdag. Awakna tapak siluman kadorong mundur opat lengkah tuluy ngadayagdag tapi na teu nepi kalabuh atawa rubuh ka tukang. Sumawona tepi kadadana tepi karujad mah. Jeureus si Karang Sewu geuning. Ayeun sahana si Karang Sewu ha? Cuk tapak siluman bari mancrong ka Sanjaya. Ki Karang Sewu kasup salah saurang guru kuring. Walon Sanjaya kabeneran pisan. Wanehna ge boga hudang nyawa ka kaula. Murid kaula tiwas di leungeun wanehna baheula. Di mana ayeuna ayana si Karang Sewu eta? Sebutkeun. Teu kudu loba tatanya tapak siluman. Lamun anjeun boga urusan jeung jenatna Ki Karang Sewu, rengsekeun bae eta urusan teh jeung kuring. Si horeng si Karang Sewu teh geuning geus modar. Hanjakal pisan manehna modar sameme hutangna lunas. Lamun kitu, balitungan eta jadi tanggung jawab anjeun jawara pedang dewa. Nyawa anjeun pikeun nebus nyawa murid kaula. Plasat. Kawas anu satengah hiber, tapak siluman maju pikeun narajang ka jawara pedang dewa. Dina kayan kitu hiji bayangan sejen ngolebat ngahadang anu duaan. Kolebat corelat cileng cileg. Eta bayangan teh geus nangtung diantara tapak siluman nu maju jeung Sanjaya nu geus taki-taki sayaga.
Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Heup lah, yeuh ulah waka dituluykeun gelutna. Ieu teh wancina saur. Ke kaburu imsak deui hayu salaur heula mending ge nya ke ge saur sok we rek gelut deui mah. Yeuh saur yeuh, ibi nimel nyanak timel tah. Jeung sagala aya pinang tongkol tuh angeun tuh. Aya lalap, aya sambal medok tuh, sambal tarasi ya. Tuh kerupuk udang we nyanak tuh. Gehu bala-bala haraneut keneh. Sok ye pamirsa, mending ge urang saur sasarengan nya. Da tos wancina saur ieu teh kidalangna ge bade saur. Hehe. Poha pamirsa. Aduh, kuno rojal bisa witi atunya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana bae ayana lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawar Pedang Dewa dina lakon Tapak Siluman bagian ke-22. Sakurang teuneun di haneuleuum sieum gesan sampeureun wangtuna dihanjuang siang gesan laeun wang sampeureun ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadongkeun nongeng ngarojong kana pedaran-pedaran nongeng aki. Hatur nuhun pisan, mugi-mugi atuh sadayana aya dina kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sareng batin jemar managampil risi sarta tebih tina balai. Amin amin ya rabbal amin. Oge dikiatkeun nya anggone ngalaksanakeun ibadah sauna. Pamirsa, lalakon Tapak Siluman siga nama sa episode atau napi sa bagian deui nya enjing atau napi pageto. Pamitaya halangan harungan urang tamatkeun di bagian ka sabaraha 13 panginten nya ka-23. Kitu pamirsa panginten nya ieu mah da bade saur atuh moal ngabsen heula panginten akina nya. Punten bae. Tos wanci saur akina ge bade saur yang ngadongengna wengi teuing. Kitu pamirsa nya nyarengan nu saur aki ge bade saur atuh. Tepang nangunding kewe di bagian nu salajengna salam ka sadayana mangga saraur heula. Ngiring raos ya anu salaur atuh. Panginten sakitu heula dongengna. Sakitu heula panginten nu kapihatur akina mit mungkur heula nya pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.